sieta jeung sieta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung nu biasa ngahijina deui kuarinya ada di dunia tilok ngaji engke di akhirat teh atuh isineun gaji dek kahiji teh isineun batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan boh aing mah di ditu nage aing mah tilok kajen di dieu mah dot isin aing teu daekeun teu daekeun nu mantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia teh pan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter